Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah dikeun ieu ngan ngomong doang tawakal, berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dibaca doang katawakalan aja eueuh. Artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah karena tawakal. Anu diharap kecuali Allah. Anu diandel kecuali Allah. Harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Bisa tuh lamun bener-bener tawakal ka Allah, moal mawa duit, moal mawa bekal, hiji Allah itu. Mana kuari nu aya? Mana aya? Ngaji ge ka dia mau bekal.